Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, abdi sapara kanca bade ngawawancara salah sahiji pengusaha nu imahan nu aya di Batu Jajar. Nah, kaleresan ieu abdi tos aya di tempat nu rek ku abdi di sapara kanca di wawancara. Sateracana tepangkeun nami abdi Devi Tepangkeun nami abdi Rindu di kelas 10 PFPTA. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Belajar aja. Terus sabaraha penghasilan sebulannya? Nggak tentu gitu teh.